Ngaji mang ulah tiktokan wae da moal anu mayar. Hatur nuhun pisan katampi ku abdi pepelingna, mudah-mudahan aya manfaatna pikeun abdi pribadi khususna. Secara bahasa anu goreng namangnya mamang oge ngaji entong tiktokan wae, entong ngomenan hirup batur wae da moal anu mayar. Perasaan jamang kami mah ulin di area TikTok dengar buruhan. Ja kami oge apal al ujrah bitibaril masyakoh, ari buruhan menghitung-hitung kana kapayahan. Ja kami mah terjun di area ka TikTok kan teu sakedik oge hayang menta buruhan. Ja kami mah hanya sekedar ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hayu urang silih tulungan di nu ngaranna kahadean jeung di nu ngaranna katakwaan. Kanjeng Nabi oge 23 tahun ngaimankeun jelema dakwah ka mana-mana teu aya sugan aya rasa bosan dina dirina. Hampura ayeuna dulur ayana abdi lain rek ngajakan ngaji oge lain hayang dipuji ngan sekedar ngelingan diri pribadi khususna umumna pikeun urang sadayana atuh bila mana caritaanana aya kamanfaatanana. Piceun goreng sangkana utamakeun hade-hate ka sasama. Da batur bisa betah dina salahna teh lantaran urang teu mampu nembongkeun dina benerna. Nu matak hayu urang sasarangan ieu sosial media teh urang dijadikeun metode pikeun silih tulungan di nu ngaranna kahadean jeung di nu ngaranna katakwaan. Teu kudu ngarep-ngarep kana buruhan, da Allah oge geus apal mana ukuran hambana anu dina migawe kahadeanana. La yudayyi'u ajral muhsinin, Gusti Allah moal nganiaya kana ganjaran jalma-jalma anu migawe kahadeanana. Ku hal sakitu atuh hayu urang sasarengan di nu midamel kasayan. Hampura anu diteda bilih seueur saur anu teu kaukur rek basa anu teu karaksa. Maklum sim kuring ge jalma anu sepaku pangabisa, jalmi nu sepi ku pangarti. Wallahu a'lam bishawab. Sing sehat sadayana Mang Ramli nya.